Jadi karena kieu nya gampang pisan ngalakukeun perkara anu diharamkeun. Naon sebabna? Teu ada. Tina awalna nganggap remeh kana sunnah. Pan loba aya nanya. Para ustad ngajarankeun ribawi. Lamun dek dihitung-hitungnya, Masya Allah eta. Naon sebabna? Sebabna gampang, ringan, cukup dengan KTP dan KK cair sakedeung oge. Gitu. Tapi anu syariah mah aya proses. Kadang-kadang dihadirkeun heula pamajikanana, ieu nginjem teh mesti teu nyahoon pamajikan. Lamun unjam-injem teu nyahoon pamajikan, kadang-kadang di mana sulit keur mayar eta mungkin hese sebab pamajikan teu nyahoon. Coba lamun nyahoon babarengan jeung pamajikan. Pan kadang-kadang duit ini dina kantor pamajikan. Gitu. Tah ieu sok lobana jelema hese kana mayar hutang teh pamajikan teu nyahoon eta. Cari cing geuning. Apa gitu? Berarti mah itu hutang kawihan, alhamdulillahnya malah cari cing lagi gitu. Ya para jamaah sadayana, ya penting ai syariah mah kitu nya teu langsung. Pan bisa nyumput ai konvensional mah. Tanpa jeung pamajikan oge gampang, tapi ai syariah mah nya tepi ka dina akad nage dihadirkeun jeung pamajikan sagala macam. Gitu. Karena kan dina roda kehidupan eta berjalan babarengan. Gitu nya teu sosorangan. Para jamaah anu muyakeun ka Allah Subhanahu wa taala, taya kembali dina kasehatan urang gunakeun pikeun meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu terutama anu sapu-sapu tadi kembalinya cobalah paguhan di alam dunia. Bisi tereh kiamat, lamun aya geus teu betah di masjid, kitu nya anu karawatna ieu nya. Anu teu boga beban dina magahan kitu. Anu mah teu kudu teu diomong kitu mah. Kitu nya. Tinggal numpang kolot bae eta mah. Anu kolot tapi geuning aya di masjid tuh. Berarti gitu kan? Benar. Oh kan aya anu geus kolot mah bari huisan. Geuning bahasa lagi kieu. Allah era arek negor, arek nyiksa lagi kan geus huisan mah. Gitu nya. Pancet nomor lah dina yang ngoreng. Aya si horeng teh eta kan geus huisan atuh gablek ka era geus huisan oge teu betahkeun wae di masjid. Aduh, soalnya. Taya tidak berpikir orang jadi nabi nasihat yo. Geus digunakeun kana naon kesehatan orang para jamaah sadayana. Anu katiluna Allah teh bere nikmat akal. Alhamdulillah urang diberi akal bisa ngabedakeun mana halal, mana haram, mana nu meunang, mana jeung teu meunang tah. Kitu nya. Ku akal eta saperti tadi aya pertanyaan etanya. Lamun dina ieu tafsir berarti kalimatna wa ma uhilla fihi li ghairillah eta. Lamun teu make takorban hanya justru karena eta aya jin segala macam eta berarti dijieun wadah berarti mena. Eta ngajak nyogok jin berarti nya supaya bager eta diparagan ku detik sehingga dikurilingkeun kana terapi bangun teh. Nah, eta mah geus kurimat di awal ayat lagi gitu para jamaah sadayana. Dina surah Maidah mangga dibukanya gitu. Nah itu kadenya kudu aya takoruban. Mun rek ngabangun teh mah pedah-pedah angker gitu. Ulah keur tujuan musim dina unggulnya kada aya takoruban. Makana panggi besar maksud mencitna ame bener niatna gitu. Tadinya maksudnya Gitu. Dikankeun ku abdi gitu. Geus maksudnya tadinya. Oh masalah niat bener bahaya tadi jadi haram. Kamu ke Ustaz Mansur mah beres. Oh beres gitu. Kumaha gede mah. Jadi berakal ya, keur ngabedakeun mana nu meunang, mana teu meunang. Gitu. Ya kadang diruksa para jamaah sadayana. Pamere Allah ya. Pan anu ayeuna ngaruksakeun akal masyaallah. Eta
tiktokan, main segala macamnya. Eta teh ngaruksakeun akal. Komo namun budak leutik geus dibere HP eta. Kieu terus eta akan kesulitan dina berbicara. Pinterna ieu mah bicara tangan di budak leutik teh, tapi dina ngomongna keheseueun. Sebab ieu pengalamannya aya batur kitu datang. Kumaha ieu? Aya diperiksa oreng kabiasaanana lamun umina nyeuseum geus dibere HP gitu. Lamun umina kana aktivitas abeh cicing eta budak leutik dibere HP, anu akhirna eta budak hese berbicara. Jadi kaku, karena kan kaganggu ieu urat sarafna. Tina ningali ieu mata kana eta gambar-gambar atau tulisan-tulisan dina HP, leutik kayak itu. Dia kahade ya, boga budak leutik ieu, nya. Jadi karena kapasehatan akan hilang lamun ngomong HP terus. Pan teu ngomong atuh. Pan budak lamun supaya pasehat ke diajak berbicara geuning kurangnya. TPK mama bisa teu nyebut mama gitu. Pan diajak komunikasi HP doang, maka akan kesulitan berbicara eta budak leutik. Sok we buktikeun. Dan sekalaman itu seueur pasien anu datang gitu nya. Para jamaah sadayana. Tapi ka lila hese itunya prosesna hayang supaya bisa ngomong. Cara nyariatana karena ieu tina ngomong HP awalan. Para jamaah menyebutkan ka Allah Subhanahu wa taala, maka ieu akal sing kahade teu dirusak. Komo deui lamun melalui minuman. Anak-anak muda cenah lain minuman mapel. Atuh salah bae teh. Aduh, tong dirusak nyata akalnya. Bahaya para jamaah sadayana. Ulah-ulah gitu ku begadang wae anu lain begadangna karena ibadah eta geus teu meunang. Pan teu meunang zalim kana diri sorangan. Ayeuna misalkan ieu bapak-bapak, eueuh naon begadang we gitu. Teu aya tujuan. Eta termasuk dorhaka para jamaah sadayana nya. Jadi karena ngazolim kana diri sorangan eta. Biasana sare jam 11, ieu mah begadang. Nah, ya. Ulah-ulah ku agama, ku artis ge dicaram. Eta bugroh mah kumaha sih bener. Eta gitu. Artis ge nyaram tuh nyahueun kana akibatna begadang teh kitu para jamaah sadayana. Anak-anak bugroh mah eta berayu. Ya, ingat-ingat laguna eta. Nang era lagukeun ada. Itu biasa. Itu biasa kan. Para jamaah meyakeun ka Allah Subhanahu wa taala sakitu kasanggakeun kirang langkung nyuhun kerja punten billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum